Iya masalah kita geus teu bisa dikompromi deui. Ieu mah geus kudu dibejakeun. Kakolotna hayu we melaan karesep-karesepna wae, teu mentingkeun keluarga, teu mentingkeun nganapkahan naon nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kamu teh? Ti isuk-isuk jedur tapi kata di sore kakarek balik terus ngerelas deui ayeuna teh geus peuting ya. Geus peuting ari kamu melaan we karesep, melaan we naon. Tingali beungeut bitis haruri kitu. Boro-boronya ka pamajikan inget kana skincare-na kana hembody. Sakitu skincare abi geus beak, hembody geus beak, boro-boro teu hayang meureun beungeut sorangan oge teu diurus komo ka pamajikanna. Hayang diriungkeun meureun kamu mah jeung kolot abi jeung kolot kamu, melaan we karesep bunga-ungal teh. Kana waktu we teu di kahijikeun, anger we karesep kahijikeun teh. Dengan aya naon we lapar. Wana naon jeung uyah ka itu ah. Panyiapkeun ieu sangu itu non cai asa hareudang bau hanyir ge bau esen. Oh, bade dipangniapkeun? Heeh. Oh, nya atuh. Sareng kopina mah? Sareng kopina? Heeh, kopi ieu teh yang ieu non yang teu iis-iis dia sahareudang teh. Oh, engke Jengkol atuh. pangagorengkeun aya pinang aya. Oh, aya pinang. Bade sakalian ieu atuh. Dipangmencetkeun ke wengi. Heeh, pang besarankeunnya. Oh, heeh atuh. Engke urang pencetannya ke atuh nahar lacai. Ari bieu teh makan tawa naon bieu teh? Oh, henteu eta mah acting ningali tadi dina. Oh, kerjin konten. Heeh, rek nyieun konten ke urang kitu yeuh, nyieun kontenna abina amek kitu. Oh, pantesan aya kamera itu dina HP pinter we rek ngaprengnya. Heeh, atuh alus aya CCTV. Itu CCTV di itu kamu. Alus jang ke di-upload na konten ku abi. Tak kudu rajin kitu, kudu rajin. Teu anyieun konten kamu teh kudu bisa kitu. Mata ka abi naon sih? Amak-amakan cek tara-tara. Oh, heeh, henteu ayeuna mah kieu. Make efek engke, kudu make efek munga mun teu efek suri kideung kieu tinggal itu. Heeh, mah jadi bodas gitu. Heeh, pas kamu seutik kitu. Oh, heeh atuh. Kelam heula. Wangi kan lah. Heeh, sok atuh Papar nya. teu kuat. Urang siapkeun heula. Ya, hari kamu terang makan gitu, piradinya kesalahan gitu, teh. Tapi kak, tenanya, tenang, awas, sok kamu lamunin kesalahan kak. Sajam dia amat cager, 2 jam cager, paling nila 3 jam cager deh. Iya mana pika sok poe tenanya, seminggu tenanya. Apa naon kesalahan abi? Naon? Paling telat pangnyienkeun kopi, telat nyiapkeun dahar. Ari kamu naon kasalahanna? Naon? Aya nu herang-herang mampir dulu teh, aya nu herang-herang mampir dulu neng. Biasa. Eta mah tuh nanya gitu mah, nanya hungkul, urang teh kudu adab teh kudu ramah naon kudu ngaliwat teh. Lain drama atuh eta mah. Ya, kamu teh ku anger kene masih kene bae disabeurkeun pindah ka dieu, disabeurkeun pindah ka itu. Ya. Awewe ieu dengekeun, awewe anggap ieu teh ieu. Tingali awewe anggap. Nyieun kasalahannya, nyieun kasalahan ka teh, nyieun kasalahan ka teh. Nyieun kasalahan kamu teh ka teh. Langsung mah kieu. Yang nyieun hampurannya ieu cek ade dengan nya bios. Kalau ka urang ini mah hampura geus teh. Ari nyieun kasalahan kitu wae nepi kena ukulilingan kitu. Jiga peta. Yang alamat di. Gak oh gunana debat aja kamu mau mendingan sesapu beberes ya buang-buang waktu ya. Rek tapi ka 10 tahun gak abi bakal inget kesalahan kamu eta. Kesalahan naon? Mampir dulu atuh. Terus kemari minta nomor kasih teteh sebelah. Nomor saha nomor teteh anu jangkung. Tuh udah. Heuh naon kitu? Ingat tuh ini. Tanya mendingan sesapu itu buang-buang waktu. Padahal teh men pahampura da geus, mah geus. Moal bisa balik deui geus. Yah, hayang apa naon anu bikin abi keheul pisan. Naon? Anu awewe itu teh di ngaranan nyasar tuh kamu teh nyasar berarti boga ningat naon eta deh. Usah. Buang-buang waktu langsung kamu. Gitu. Piragenya gitu awewe mah deket ampun jika nama seumur hidup ingat we. Atunya wajar da heureuy atuh eta mah. Lain hari lain. Mau bohong mang.